Aing mana masak, aing teu bisa masak. Cerita masak ku emak. Nyarok kan ieu resepna. Heueuh nya eta resepna. Tapi saya bisa teu. Bantuan aing teh aing. Teu bisa, sia teu bisa. Kumaha tuh? Tuh masak ieu resepna ieu. Heeh, aing ge nyaho ieu mah. Ku tata carana, pan aing ge balajar meureun sakola. Ayo coba geura tataan heula tah. Bantuan. Imah nu endah arok sineng silih asa kasawah ngabantuan emah hirup bagja pinuh carita. Oh desa besar tempat urang duaan. Oh desa besar lembur nu kaarepan. Atuh sabar atuh. Masukkan air 1 botol. Geus. Jadi rok. Ayo teh ya. Tuangkan minyak tanah secukupnya. Neng, tuangkan atau masukkan minyak tanah secukupnya. Atuh asupkeun rok minyak tanah. Ayo teh ya. Jadi rok naon deui? Lokat dulu. Masukkan 1 sendok makan garam. Asin rok. Emang coba. Ini asin. Ieu mah resep naon deui ku asin. Ieu tah, loka opat masukkan sedikit minyak sayur. Seutik. Nah, gitu. Geura rok lah. Ade anggeus. Heeh, laneng lah. Abe geura anggeus dina aing ngolah laki di kita masak kumaha. Lanjut teh ieu. Step nu kalima, masukkan 1 sendok gula pasir secukupnya. Masukkan 1 sendok gula gitu ya pasir. Tapi pasirna eueuh neng. Taneuh bae rok. Lah, emang kita nyahonya. Heeh. Ayo geura. Anu paling terakhir ye, angges ya urang masakna. Aduk hingga rata dan beri salam. Aduk neng. Rok. Lanjut teh ya, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduk rok abe tere asak. ningali hidup duaan cahaya emak Rok coba aduk-adukkeun. Aduk ya coba jajal. Rok biasa kan naon dulu. Nyaho ini ieu. Ya sakna jadi sayur naonnya apa jadi barang dahar naon. Rok aya teu diturutkeun. Marah. Nanya ari emang mah dunia baris caangku kanya. Geus lah sakumaha nyana bae. Nu penting urang geus nyieun tuh sesuai yang ditulis ku nyana. Nya rok. Coba geura aduk di. Neng iya ya nu terakhir neng tuh tinggal tunggu hingga matang. Terus geura aduk sampai matang. Aing ge tadi kamu ayo tahu lu bukan ieu doang ge iraha asakna dia sayang
HS. Orang SB heula nya ka ditu tuh. Dia mau aya nu maling ya. Geus tungguan bae. Wah, Tarok. aduh, neng. Perasaan urang tadi kepal amat ya nungguan eta asa. Asana urang geus 4 jamnya. Heeh, nyarok. Tapi jangan asang asa kieu nu aneh teh ya. Es bae-nya. Heulah daripada encan asak-asak kieu asana urang HS boboang kayaknya nang geus asak meureun. Heeh lah. Heueuh nya, geus hayulah urang HS bae. ningali hidup duaan cahaya emak arok pilar kahirupan sineng kembang ati dina unggal lengkah aya dua maksaroh sing akur salawasna pageuhkeun tali kasih dunya baris caangku kanyaah.